Kemana nya? Butuh ngojek acan nah. Mang. Lila ojek teh. Murah tuh, lila ojek teh. Hap. Mang. Ece arek ngojek. Ojek. Mohon. Ece arek ka mana tuh? Ece teh arek ka ieu ka makmul. Apa meureun makmul? Makmul teh lamun selama ti dia teh 2 kilo. Oh tuh jauh ting makmul nyamot mika 2 kilo kitu kembaya lah. Lain wanita hargana ieu. Oh nya. Sabaraha ge kunaon dibayar ece mah ya. Ece gaduh salembar-lembarna acis ge 5 juta. 5 juta da awun sama 5 juta. Oh, aya atuh kuno. Akang mah nya aya tuh. Ya akang mah can nyahon duit salembar 5 juta mah amun 75 aya. Hai 5 juta ge aya ayeuna mah. Kajian atuh lah. Maksudnya ieu arek ka luar negeri. Kasar anjing. Geus tong curak-curik dah ngewakeun ieu nengkut. Nempo eta beut ngageula ayeuna mah. Kieu weh, mari numpak ojek mah hayu siap diantarkeun. Ulang numpaknya. Nya, ayo. Ye bayar. Di mana dia nya biasa ojek? Heeh. Ay, tinggal ay. Masih tukang ojek teh. Astagfirullahaladzim, itu geningan kelah Didi itu mah. Emang kudu balik deui da beusing katempuhan urang. Duh, itu mah kakarak ngojek teh ieu teh. Ya ulang banyak kudu nangkep dirinya. Harap. Kudu teuing kudu mah harap. Jadi berawe teh bener. Ya, kada cigadognya. Kada rapi cerah tadi. Ike mulanana yo. Ayo bohong mayarna yo. Kudu ingat mayar. Ya cara bayar heula, bayar. Kanten kete. Atur naon nya? Ayo. Assalamualaikum, Mak. Salam. Oh, bening maneh? Jeung saha? Jeung saha? Abi nyalira, Mak. Ulah ngabegeg wae atuh ngieu. Sorangan? Nya, nyalira. Nyalira teh sorangan. Lempang. Wah, nya make ojek itu banyak teuing lempang. Maksudna eta ayeuna ieu maneh ieu? Heeh, abdi eta, abdi babawaan abdi. Maksudna rek ka mana? Di maneh? Di maneh kuat sagembolan ieu. Abdi teh kieu, Mak. Da kumaha
kehidupan keluarga teh bikin itu begitu susah. Dengan anak mana jadi Awalnya apa maksudnya abdi marek eta marek ke luar negeri. kalau nanti ke mana? Itu kalau lagi kehidupan depan begitu susah mak. Ulah yang kalau maksudnya rek ka mana kalau negeri teh loba kalau negeri teh. Abdi teh arek ka ditu arek ka Ukraina. Rek naon ka ditu mana hayang kabom ditu. Dirinya nage menerima pekerjaan di Ukraina cenah kitu. Perang ulah segala kadinya ulah segala ka Ukraina. Ya sugan di ditu mah cenah berenang besi. Berenang loba besi eta takut truk meureun di ditu. Dia perang ulah kadinya ulah. Oh ulah ka Ukraina. Ulah mana mun bisa mah ulah ka mana-mana. Da mah ada pangabutuh mah da urang mah tadi teh untuk ka Ukraina kita mah kumaha. Mana rek kita ngangon anjing di ditu. Gitu atuh ari ulah ka Ukraina mah aya deui ya urang teh nu ngajakan ka urang Mana? kan gue cenah amun teh eta nya ka Jepang lah gitu teuing mah. Kan ke Jepang jelema na ge sararipit gitu. Ho, nya abdi dah yang ke Jepang mak, ke Jepang ho yang pegawaian mak. Yo bareto ge geus emak. Tah modekeun ka Andilo geuningan di Bilung tah. Mah kuling ngarambet di ditu. Oh, penyateng yung Andila kuling ngaramet. Ya si Osin meureun Oh, di si ditu. Osin bareng mangarambet di ditu di Alis, Jepang. kedengaran si Osin teh mah orang Jepang asli. Palain cenah si Osin. Nyai si Osin mah rasaan eta mah anu aya di dinya teh geuningan sabaya. Ayeuna ge baraya mana si Omah nya, si Sama, si Omi berada tidak duluran keneh meureun. Tah maneh nyaho geuning. Ada kumaha atuh mah ada urang teu kali teu ke Jepang ada kumaha ulah kali teu ka Ukraina. Nya urang kan ka Jepang. Ulah ka Jepang. Teh kumaha maneh bareto keur ka Arab ge emak geuning reuneuh maneh teu boga bapa. Teu kumaha maneh lamun reuneuh bapaan. Ah Jepang mah da leutik jalemana atuh mah Ya leutik ke da maneh mah jelemana lenjeh teh da hirupna. Oh, emang tuh urang jurig meureun lenje. Mak, urang teh pan tadi ka Ukraina ulah. Urang pan arek ka Jepang, mak. Yo. Tah macara ranggel anu ka dieu maneh lagi dengekeun jeung Mi. Hah? Geus ulah ka mana-mana cek mama nya. Mun bisa mah geus saya pagaweana di urang loba di Indonesia ge. Hanya di Indonesia mah itu gajina seeutik, mak. Masnya sorangan kamari urang kuli boleh dibuat pan tibang 15.000 sapopoe mana panas. Coba mak, urang teh hayang boga duit, hayang ngabanda, kos batur, mak. Teu maneh teh daek celeng tuh dah. Oh, cai mah teh bagong, atuh celeng mah. Batur celeng daek teu. Celeng nu kumaha? Utak, budak gitu. Lain mah. Yang menang duit 5.000 asukan celeng. Oh, eta penting celengan, suatu urang celeng teh ngabudah teh berita kita. Mama nu penting mah celeng we. Nyari ke Jepang ulah, ke Ukraina ulah tuh urang ngarek ka Malaysia, mak. Betul betul ka Malaysia penting ulah kana wae ka Malaysia. Gusti di Malaysia mah komo lempus maneh ke geometri moal bisa. Anu kuloba narkoba hayang kababawa maneh. Oh, ulah kana wae ka Malaysia. Bisa diurang di Indonesia lah. Udah kumaha deui nu sakubu usahana hese, mah mana kudu boga duit tapi di mana urang? Di nyawe anu deukeut. Di mana? Nah, dua lahar ge loba. Aduh, di mana ruang mana kalinya ke Korea. Segala ka Korea. Nah, maneh Atau ke Singapura. yang loba hapuran maneh. Kok nyotek Singapura hapuran? Yo maneh mah mesin belang. Maneh belang gondas ona maneh geus halus hideung. Oh, pas kieu mereka tong keke. Hideung geus mama da boga anak teh da deui ku sakieu-kieuna. Banyak mah pokoknya orang kudu kasemprok mah. Tah, mah satuju tah. Hah? Mun kasemprok mah satuju. Kasemprok. Ka dinya we pada kasemprok we geus. Jadi jablay mah. Yang jadi jablay we. Kira-kira atuh mah dapetin mah geulis urang mah goreng pan pas kieu. Anjungkeun. Aku menang. Banyak aja jablay dianjungkeun. Maneh. Itu benang. Oh, Betul meureun mah dibayaran ke mana nah. Kayak urang mah pokos kieu goreng pan itu mah 1.000 rupiah gede, beneran.
Wih, maan. Bungkus tau. Udah lama tahun di. Kasih lah. Kata gerak mata dah urut, mana teh bilang banget aku nak jadi turunan dok turunan teh sok nambah jadi habis nih ya. Udah abdi mah argi di Senin pan kurang mah goyang lagi. Teu bisa nyanyian lagi kostir palas apa teh palas nya sok penyanyi teh ya. Mana Taiwan palas tapi sekene baraya kene. Eta Dul Sumang teh. Teh. Oh, pan Iwan pasti Dul Sumang mah sarua. Oleh baraya urang lain. Lain. Lain baraya bagembul. Ai bagembul mah kolot urang eta mah. Kumaha cuma da ulah kali ulah mah teh kumaha da Kita panjer ka sana atuh. ulah yang pamanjer wae. Ka bagembul mah. Pikir bagembul keren mah. Heeh, mere kira-kira mere. Sok ka Pak Dori gitu nya. Nya saha we mane nu wawu. Tapi Pak Dori mah sana cuma begitu kan aya edar wae gitu nya. Mun aya edan bejakeun cek mamul. Pasti mere udah edar. Mama dah kaya edan lain sece. Tapi dalam lain edar mah sama mere mang wabu di mere. Mama tah, adinya we kaduren. Nah, Kakang kodoke boy Mama Nur bentuk ka wabu itu ka ditu ka lanceukna. Mama Mudin. Kabahageung kabahageung. abang teu boga teu apa imahna aya wadasan ngurut wae. Madamsu wae gitu madamsu. Nafsu gede teh boga duit rambutan panen. Heuh ya. Dan orog we. Tapi emang lah cak, pelit nafsu mah. Cek Mah peng sama. badacok sudah gitu mas. Pada cong masuk menta. Iyalah, Pak Ucok sih kumaha. Ucok mah kamari urang mah cenah alat tutut, ucok mah. Rasanya. Wah, ono gitu. Ono. Lu mah sok kayak si sejalan wae itu udah tengah jalan. Tega di sekolah. Wah, coplong sih. Di comblong di kamar dengan wae mah comblong. Nasahat Ya, aing musafir. lah, ulah menta, ulah naon. Jual sora we atuh geus. Oh, nyesal urang kumaha emang ulah jual. Ai jelema mah ieu mentake dulu eling. Jelema mah kudu kade 5 waktu terus mah. Salat gitu. Tara, Tara salat. jadi ama abi bareng malam. Eta ai mana tadi jeung saha? Ai eta mawa naon si loba kitu? Itu acuk mah. Teh jeung kasasi aya carita. Ya, ini mah lah kumaha da. Jadi bareng. Ieu mah udah kumaha. Sugan kasih Teddy. Baga jabatan mah. Si Teddy. Malah ganteng deh. Si Teddy, yo. Sarua jeung maneh beungeut. Baik. Kemarin banget nya adeknya. Aku ieu mas, mau aing berat mau ieu malah.